ayana ngobrolkeun bahasa Kang. Akang setuju tuh pada saat udah usuk bahasa ieu adalah justru sebuah strata yang memisahkan atau mengotak-ngotakan jalmi gitu Kang. Karena ku ayana undak usuk bahasa jelema jadi mau ngomong Sunda. Eta. Abdi mah saya tidak mau saya mau bahasa Sundanya kasar. Saya tidak mau ngomong bahasa Sunda, pidatonya takut salah. Aing teh ngomong kasar, saya teh aing makhluk kasar. Aing makhluk halus ya ngomong halus aing teh. Urang mah sanes makhluk halusnya. Makhluk kasar. Nah eta akhir. Jelema teh baraek diajar Sunda, ngomong Sunda teh warani Kang. Priai. Ya. Anu ngomong eta meunang lah kaum priai gitu. Karena kuring pakai priai itu. Ngomong bahasa kuring we, bahasa. Karena tapi politik kebudayaan oke ente Kang. Politik kebudayaan supaya jelema teu marake. Bayangkeun priai na leungit. Bahasana teu bisa dipakai ku rakyat. Terus kaum priai na oke, anak-anakna teu dialajar ngomong Sunda, aing sok papaya aing mah sok wanita. Laras, itu kaum bisa. priai lah di tanah Sunda ieu, emang anak incuna ngarobong Sunda dah henteu. Gaya. Sunda harirup usaha ku bangsa aing-aing sia teh. Gitu bisanya. Aing sok jadi ambek aing kieu teh. Ulah emosi ngakeutna. Ku bangsa aing-aing Sunda teh anu ngomong di terminal di Parapatan ngaromong Sunda.